Bismillahirrahmanirrahim. Tepangkeun wasta simkuring di Faislami Putri Ansor di kelas 11 IPA 2. Di dieu simkuring bade nyaritakeun deui eusin novel anu tos dibaca. Judulna nyaeta Putri Subang Larang. Pangarangna Yosef Iskandar. Diterbitkeun ku penerbit Kiblat Buku Utama. Jumlah kacana nyaeta 100 kaca. Unsur intrinsik tina novel ieu nyaeta ngabogaan tema percintaan. Galurna nyaeta galur maju sabab carita dicaritakeun sacara ngurut. Puseur sawangana nyaeta puseur sawangan jalma katilu. Latarna nyaeta karajaan jeung pondok pesantren. Padokohanana aya Putri Subang Larang, Pamanah Rasa, Nyai Putri Ambek Kasih, Paman Fengser, jeung Prabu Amuk Marugul. Novel ieu teh nyaritakeun ngeunaan Pamanah Rasa anu geus 2 tahun teu acan ngabogaan budak jeung istrina nyaeta Nyai Putri Ambek Kasih. Dina hiji poe, manehna minta izin ka Mitoha jeung pamajikanna keur ngalalana. Sageus diizinan, isukna manehna langsung indit ti Sindang Kasih numpak kuda nu taya tujuanana. Sageus perjalanan, manehna datang di Pondok Puro keur nyiar elmu. Di Pondok Puro manehna papanggih jeung awewe anu geulis, soleh, jeung kembang desa nyaeta Putri Subang Larang. Basa Putri Subang Larang nyaritakeun ngeunaan agaman Islam, aya rasa katarik ti Pamanah Rasa ka Putri Subang Larang. Basa Putri Subang Larang ninggalkeun pesantren, diayakeun sayembara keur neangan salaki keur Putri Subang Larang. Anu jadi pangunggulna dina sayembara eta teh nyaeta Prabu Amuk Marugul. Dina hiji poe aya lalaki gelo buta jeung dekil anu bisa ngalahkeun Prabu Amuk Marugul. Putri Subang Larang ceurik sabab manehna embungan. Si horeng nyaeta jalma anu gelo, dekil jeung buta teh mangrupakeun Pamanah Rasa anu geus papanggih jeung Putri Subang Larang di Pondok Puro. Akhirna Pamanah Rasa teu acan jadi salaki Putri Subang Larang sabab Pamanah Rasa teu tiasa nyekel agaman Islam. Kaleuwihan ti buku ieu teh mangrupakeun eusina nu seueur pisan kana hikmah-hikmah anu bisa dijadikeun palajaran dina kahirupan sapopoe. Kakuranganna tina buku ieu teh mangrupakeun loba istilah Sunda anu hese diartikeun jeung akhir caritana nu ngagantung. Amanat tina carita ieu teh nyaeta urang kudu boga agama nu kuat siga Putri Subang Larang anu teu kapangaruh ku nafsu-nafsu dunya. Sabab urang teh ulah ngabogaan misangka buruk ka batur ku cara ningali luarna hungkul. Sakitu anu kapihatur ku simkuring, mugia aya mangpaat kanggo sadayana. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.